Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min sulak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipirig ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyare kirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam muga-muga dina ieu pangaosan sing hade pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Simkuring sadar ieu anu halaladir can percayaeun yen ieu teh ustadna beda we tina kicep nage kicep teu percaya naha sabab mungkin ibu karek lalajo aya merek ustad karupa kieu da urang ge sadar nu ngaran ustad mah kuduna ge udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek malahan dipapagna ge moal ku saurang moal teu rabeng mustami na luhur panggung langsung ngararadeg wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang nu nanya ge eueuh anjir. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligo hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng pepak sarua. Dina saat nu ayeuna ibu ngabogaan tujuan cenah dek pangaosan lamun tukang dagang neangan untung mun tukang tani neangan hasil tak ari bapak ibu pangaosan neangan naon bisi pincuk lamun ibu neangan pincuk teu kabagi isuk panitia bakal diomongkeun cenah cek ibu neangan ilmu gerak tanya ka pa ustad-ustad nu aya di ieu tempat al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nu jadi pertanyaan geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang jawabanana acan da kabeh ge apal ilmu tahajud geuning unggal peuting harees kabeh ge nyaho ilmu sedekah geuning nyieun masjid 2 tahun teu anggeus kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung ustad ge sok parasea. Berarti ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan gitu pati bisa entong sok ieu teuing boga lampu batur teh poekeun mah rada keuna euy anapun nu ngaran kahirupan hirup beda wajar da ibu ge boga budak teh cicing ngahiji beda ulah hayang sarupa wae dina hirup
cobaan we lalaki jeung awewe hijikeun pan lumayan borosot Cipeju. Ari hayang seru mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Kunaon eta bisa boga budak lantaran salaki ngajian pamajikan, pamajikan ngajian salaki. Tah Islam ge bakal ngalahirkeun kekuatan anu hade moal bisa aya nu ngelehkeun lamun hiji nilena silih ajena. Nu jadi NU tuluykeun ku cara NU, nu jadi Persis lajengkeun ku cara Persis, nu jadi Muhammadiyah hepek bae. Ibarat bapak buka sampe pasti moal resep sararea. Nu hiji hayang gegetuk, nu hiji hayang comro, nu hiji hayang misro, nu hiji mah hayang peuyeum. Bapak resep peuyeum entong ngahina kana comro. Da batur oge resep comro teu ngahina kana peuyeum. Kumaha atuh lebok gumantung sapangapeukina. Da dibalikeun mah sampe keneh, sampe keneh. Ayeuna nu di Udeng ngomongkeun Islam, nu di Kopeah ngomongkeun Islam, kuring oge nya ge jiga ojek online. Sarua ngomongkeun Islam. Jadi ari urang nempo naon atuh? Da ieu mah sakadar cangkang. Lamun pangajian ngalusan cangkang bisi teu beunang jeung eusina, kadongdong ge lemes luarna tapi nah haremet jerona. Talung kene jiga kadu we, Pak. Cucukan tapi bisa mukana seungit loba jelema anu mikaresepna ngan teu kabeh da aya nu ngewa kana kadu sok ongkek majarkeun heuh ka urang ge teu resep kabeh aya nu sok ongkek hareupeun apa dulu pika modar ge lain urusan hiji eta lamun pangajian karena baju tak ieu cirina pangajian babari bangkrut naha da teu sakabeh jelema boga duit keur meuli baju paingan atuh batur embul ngaji lain kedul-kedul teuing ngan isin teu gaduh saragam lalakona ibu-ibu mental goreng ka kiai ngagugu ka salaki teu pati malire padahal duitna teh ti salaki ceuk ustad teh wayahna Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju, hutang ngaweled, maknya beres pengajian gede hutang. Kumaha ceuk salaki riren mah ngaos teh lieur kana hulu. Ieu mah sakadar cangkang. Bapak teh kuring oge boga kurung, ulah sok nyanyahoanan kana kuring hiji jelema dan nu kurung-kurungan di jero kuring, di nu kuring-kuringan di jero kurung. Kurung-kuring jeung kurung bapak pasti bakal beda ngan wayahna kuring na kudu sarua Islam keneh kadang-kadang na awak urang nu kuring-kuringan di jero kurung sok jadi korong bandungan korong leutik rujit mincinit ngan pika geuleuheun dangdan ibu seteker kebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan naon korong dina ibadah entong ngarasa gagah teuing ku cangkang entong ngarasa gagah teuing ku tahajud unggal peuting, tong ngarasa gagah teuing ku salat unggal waktu, tong ngarasa gagah teuing ku muka Quran tuluy-tuluyan, can jadi naon-naon lamun can aya eusian. Bener ya. Cicing atuh kalem. Tuh, naon atuh korongna dina ibadah bebengok ria. Dek tahajud unggal peuting ge aya di beja-beja ka batur mah keurana haon. Di mana cok jika nutunuh tahajud penting kunaon nepi ka serak kitu ngaos Quran jeung sholawat sabawengi bisina maneh nama kijing kudu ngomongkeun maneh ibadah mah teu urusan kuring jeung bapak ibadah mah teu urusan kuring jeung ibu ibadah kuring mah urusan lagi jeung pangeran kuring matak bapak jeung ibu rek nganilai kuring jika naon ge pek bae kumaha bapak dek nyebut budak gelo pek pak diurus ge henteu urusanana Allah jeung kuring lain urusan kuring jeung bapak lain urusan kuring jeung ibu matak demi Allah nu ngaran hirup teu hayang disanjung-sanjung teu hayang dipuja-puja sabab puja lain nu kuring tapi nu Allah Rabbul Alamin mana alhamdulillah teh atuh mana nepi ka boga ilmu sacongo buuk nepi ka ustad sok ecek jelema bawa ka hareupeun Allah teuing saha Pak tuh di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat bawa ka hareupeun Allah buah bangsat geuning teu saeutik jelema anyar dilantik isukna di penjara berarti garong Pak tuh tong kabita teuing ku sesebutan jelema sabab jelema nyebut alus ka urang teh teu apaleun gorengna lamun ibu ka kuring nyebutkeun jujur sabenerna kuring lain jujur ngan ibu teu apal bohongna
Gera bongkar atuh awak masing-masing, jujur osok bohong osok sok unggul matakna entong nampilkeun jujur wae hareupeun batur teh atuh sarua jeung miningan beungeut ku sabeuy. Ibu teh pan osok daek jeung kedul osok salah bener osok kedul daek osok gera eureun nyaritakeun salah batur geuning ibu ge osok kedul jiga batur osok bener jeung salah gera eureun nyaritakeun salah batur geuning urang ge sok salah jiga batur. Matak pang gede-gedena dosa dina poe ayeuna lain bapak lain ibu tah kuring nah mah kejeng kuring panggedena dosa ceramah lain sakadar di Karawang kamari Ciamis Banten Garut Subang tuluy se-Jawa Barat malahan ka Jawa Tengah ka Blitar lamun nerangkeun tahajud popolotot ka batur tahajud yu toong ka Cimaung ngomong tahajud alhamdulillah ibu hees komo lamun nerangkeun sodakoh isin ku Kangjeng Nabi urang Nabi matara ngomong sodakoh langsung sodakoh nah ari urang ngomong tuluy sodakohan teu ieu tah nu loba dosa innamal sodakoh lil fuqara sarodako yen sodakoh teh hiji mah rezeki nu geus aya dua ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodakoh isuk bandungan yatim katulungan miskin kabantu masjid kasumbang tapi kuring nu nyarita boro-boro isukan poe ieu ge lain sodakoh tapi nu puguh mah dudut ladang sodakoh. Mana bukti beres ceramah bakal aya panitia nu ngudag punten cenah Pak Ustad ieu mah kagegelan sodakohna eudeuh ditampa ku kuring nya heueuh da butuh atuh kumaha dalil nu tadi ateuing mata hirup manusia teh eueuh dina lapad kasampurnaan bener salah daek kedul alus goreng tong nuding batur kasalahan aya di urang sakali jelema nyebut salah ka batur sabenerna dirina keur nembongkeun kasalahan nu sarupa sabab kunaon batur betahna salah sabab urang teu bisa nyontohan bener alah asa keuna nya ceramah teh heuh bener ieu teh matak ceuk ibu datang ka dieu neangan ilmu luhur teuing da ilmu mah bapak-bapak geus boga teu perlu dipapatahan ku kuring angguran mah kuring papatahan ku bapak kuring teh budak ngora matak hampura ieu mah kuring budak ngora umur ge karek 38 tahun sedengkeun bapak nu tos 50 70 anu tos 45 artina didinya adab jeung etika kuring kudu dijaga ka bapak-bapak mata wajar lamun kuring suntangan ka bapak entong bapak ka kuring mah da kuring mah budak ngora pan salira mah ustad atau ngabandungan ustad aya teu gablek etika mah lain ustad bro alah heueuh nya lur kajeun si itu goreng teu dikopeah bau bajuna ruksak ge ngaran-ngaran kolot wajib ku urang dihargaan mata kuring suntangan ka bapak-bapak teh naon ieu teh budak ngora anu butuh dibimbing ku bapak sanajan bapak teh pasantren sabarjan bapak teh sakola luhur tapi kuring bakal guguru ti patina pangalaman bapak tuh rada hese nya rata-rata mah ilmu teh hayang we dihargaan batur kajeun kolot kudu suntangan geuning alah anjir aral tuh da ilmu mah pada meka boga ngan hampura ya bapak bakal menang ilmu ibu bakal menang ilmu syarat cek Umar bin Khattab hiji jelema nu bakal kaancikan ilmu iwati jelema nu mampu ngosongkeun hate lamun dina diri geus aya boga rasa bisa rasa aya rasa mampu kuring ceramah kieu hampura hate ngeluk ceramah kitu aing ge bisa atuh naha jauh-jauh bet nitah urang lain ku babatok sia justru hirup mah kudu ngarasa kosong ngarah urang teh butuh ku kailmuan batu boro-boro ti ustad boro-boro ti kiai boro-boro ti anjengan kadang-kadang Allah nyiptakeun domba bisa jadi ilmu keur manusia sok domba kencarkeun aya geuning sampe dina sawah batur domba mah teu sarakah nyokot daunna we balik geus seubeuh nah ari jelema dilek-lek pagerna dirabut ongko dihakan betina nepi ka cangkang nage digoreng ku bebengok jelema nah ari urang asa leuwih ti si domba nya bener ya guguru deui ka anjing tong dibaledog tong diposprit karunya makhluk pangeran Allah nyiptakeun makhluk teh lain keur dihina lain keur diledek tapi cokot pelajaran hirup keur jelema anu kosong dirina matak kuring mah teh jauh-jauh teuing guguru teh tina sakadang anjing biraga matak di lemur anu miara anjing tara dicarekan batur nu miarana nah da teu repot maraban urang heuh nya panggih jeung anjing teh punten we cinta pun guru ka anjing teh
cek tetangga teh rada gelo si ustad nah cing teh nyebut nu gelo maknya cenah anjing jadi guru sanajis najis na baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najis na baham manusia mun geus kanjerikeun hate batur leungeun paantal awak rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur mata kade urang sesebutan cek batur ustad hampura loba nganyerikeun batur malain ustad lur ngaran ustad mah bahasana ge kudu diwengku ku subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah lain ku hinaan lain ku cacian lain ku ngamakian nabi teu pernah mika ngewa ka jelema salah nabi ge teu pernah resep ka jelema nu bener biasa wae hirup nabi ayo urang kanu bener osok resep kanu salah osok ngewa jelema teu cicing dina hiji darajat anu sarua teu saeutik jelema bener diugung-ugung ku benerna akhirna jadi sombong ku benerna asa aing pangnyana maka teu saeutik jelema cilaka ku benerna lantaran lungsur sifat sombongna teu saeutik jelema salah mung ancrup kana bener lantaran diponis wae ku batur geus disebut salah akhirna kana bener rada hese padahal jelema teu cicing dina hiji darajat ayeuna ibu lalajo kuring dina TikTok dina YouTube heuh kitu we bajuna ge kieu calanana kieu keun tong dibisani engke ge geus waktu nama mungkin satahun ka hareup deuk abdi gerek digamis deuk diudeng deuk disorban deuk nyekelan tas be ngan ibu-ibu bakal boga panyakit naon panyakitna eleuh leuheung sabab urang mah loba teuing lalajo batur poho ngalalajoan awak sorangan mun aya perubahan di awak batur bibir sok galing ngomongkeun panon sok pepolotot nempo ka gorengan nah ari urang teu boga awak anu goreng jiga batur boga tah deuleu mah awak sorangan aral anjir tuh dah tuh bener ya Pak tuh ilmu teh gini ayeuna pikiran deui ku ibu jeung ku bapa ilmu Allah teh dititipkeun kana taneuh kana cai kana angin kana seuneu Allah teh nyiptakeun dunia teh ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan jauh teuing neangan ilmu ka Cina mah jauh teuing ieu we alam dunia kidul kaler kulon wetan ceuk kolot disebut papatah papat artina opat patah artina pateuh tong pateuh kalakuan di kidul kudu jiga urang kidul di kaler kudu jiga urang kaler di wetan kudu jiga urang wetan dunia bakal nyaaheun naon sababna adaptasi jeung lingkungan mana-mana ayo urang mah teuing ka kidul pika amekeun ka kaler pika rujiteun nah balik teh gemep di garbugan apaan eta nu diteangan teh tuh awak bapak guguru tina taneuh mah teu boga panyakit dendam diidek dileyok digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan halodo genep bulan nolol hujan sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui tukang tani seuri deui teu dendam eta taneuh na ari ieu urang cenah ku Allah diciptakeun tina sarina malahan saripati taneuh nu pangalusna tapi naha siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah geuleuhan keueuhan rujitan eujeng cuaan beh dituna dendaman bisa jadi meureun si eta taneuh sengketa omo nu haseum beungeut meureun taneuh kuburan meureun naik karena seuneu bakal nyalametkeun bapa bakal nyalametkeun kuring asal guguru tina seuneu pan seuneu teh panas diri bakal nyaman diri bakal enjoy diri moal nanaon lamun teu kapanasan diri ku milik batur teu karerab diri ku harta batur kanyataan mah anger batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli mobil jangar sirah batur meuli sawah paeh si eta tadi rumah sakit kunaon eta ku panas matak jelema nu panas bakal bijil sifat ngewa bari tanpa aya penyebab urang ge sadar loba nu ngewa ka urang kunaon sabab dirina nu hayang viral seureun uing embung Pak da kuring teu hayang demi Allah viral tah mumpung aya kamera jug omongkeun teu hayang viral teh tapi geuning viral apan teu nolak embung da jelema nu bakal jongjon jelema nu bakal tenang nalika dirina eueuh kahayang jeung teu nolak sifat embung da urusan kahayang jeung embung melain bagian kuring bagian Allah Ta'ala wayahna maneh sanajan embung ceuk Allah teh ku kami ditafsirkeun kudu harna kuring eudeuh nolak kumaha ngawangkongna ya Allah entong atuh nah memang nami toha Allah teh kades opat nyalon kabeh hayang jadi kades nu jadi mah hiji maka nu tilu lamun hayang cisarua geus nungguan stres dina teh jadina mata entong hayang bener lur jelema hayang jadi ustad dina teh disebut ustad baeud
dah hayang. Coba Pak anu biasa dek disebut ustad pek baik henteu ge kajeun da pangaruh atuh. Sugan Pak Ustad juga namahan ceuli jadi tilu henteu. Jelema haram jadah sugan coplok huntu dua henteu. Ku dipuji moal pernah ngamulyakeun, ku dihina moal pernah ragrag darajatna. Cing tauhid teh lelempeng. Heuh. Berat teuing gitu Pak ilmu teh sebenarnya boro-boro mah sasaha urang oge ukur bisa ngomong we lalakon ilmu naik kana angin mun isuk jaga ning jatuh aya angin puting beliung bapak salamet ibu salamet naha sieun moal teh juga langsung mah ingkah ngungsi heukeun bae da sieun ku angin tapi hiji ibu moal sieun ku angin anu leutik ieu ge tah ku angin leutik mah teu sieun barang dahar atos calik atos nungguan atos pangdongengkeun atos soloyong angin leutik teh seutik pengajian narunutan bapak keur macul dekul barang dahar ngopi ongkoh ngarokok ongkoh soloyong angin leutik bubrag kana susukan jelema Pak kabeureuyan lain ku cucuk kuda tapi jelema bakal kabeureuyan ku cucuk peda matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain nu geuleuh lain nu cuak lain nu ngewa musuh nu sabenerna tah awak sorangan matak sok-sok tudang tuding ka batur pedah ngewa batur geuleuh pedah rujit sabenerna urang pikarujiteun batur halah atuh kadang eta lamun kajadian bapak ibu dihina batur dipitnah batur dicaci batur tong sok dilawan guguru tina buah-buah nu buruk buah buruk tong dieuneuk-euneuk buah buruk tong dipetik buah buruk tong diala antosan ku waktu murag sorangan jelema nu ngaledek nu ngahina nu nyaci nu maki tong dilawan eureun sorangan bosen meureunnya coba lamun dilawan duanana jadi buruk Pak matak geus lah tong atuh tanuk teuing kana burger jeung pasea teh da ilmu teh lain alat pasea ilmu mah alat pigaweun ai pasea meneng digawe hanteu pan wirang bener ya matak lalakon hirup jelema teh teu cicing dina darajat anu sarua kadang ayeuna bener isuk salah kadang ayeuna salah isuk bener ibu ge keur nyaah ka salaki kumaha ngomong ka salaki honey bunny sweetie darling babe keur nyaah situ percaya 2 tahun ka hareup maragrag talak parasea pangih di uleman keur pakaleng-kaleng jeung maruna kumaha ceuk ibu eudek nyebut bebeb keneh paling ge kieu si bagong tina bebeb jadi bagong Pak matak nu hese jelema hiji ngaistiqomahkeun hirup meureun bapak ge ngalaman istiqomah satahun bisa teu saminggu atuh salat subuh 4:30 bisa satahun ning osok kaberangan keneh berarti teu istiqomah heueuh lamun kitu tong sak nudang tuding ka batur awak urang ge omeaneun bener kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan sikapi ku dewasa lahirna tina rahim nu beda maka sifatna bakal beda wujudna ge bakal beda ku beda kudu bisa silih ajena ngan lamun jelema geus teu bisa ngajenan ka batur tah hampura perlu dipertanyakeun deuk ngajen saha atuh lamun lain nu diajen jelema rada berat ieu teh ceramah teh aya berat teh nepi ka dinya ge da urang teh juga sadar atuh urang teh teu akur-akur jeung di dinya ge heuh bener Bu matak cekuring oge ngosongkeun hate kada hese atuh anger we urang boga ilmu asa pangbogana urang boga harta asa pangnyana sehingga munduk pengajian bebeja heula ka salaki Pak engke bade ngaos ceuk salaki teh piraku teu dikongkorong naon urusan kongkorong jeung pengajian jual domba belikeun kana kongkorong gantelkeun beulitkeun tiung ka tukang nolol ti dieu da leumpang teh ngadak-ngadak darah rongko pas hareudang ge bukakeun tiung hareudang jadi saya tak anjir di pakmen pingol ti dieu nepi ka dieu ibu-ibu mun bisa nu kieu teh tong katempo tutupan da orat teh mun bisa ieu mah ku sabab teh nyaho orat geulang we nepi ka nyampur pengajian teh hayu ngaus geuleuh anjir naon nu kitu sombong padahal nah harta bet disombongkeun nah harta bet disombongkeun Nabi Muhammad beunghar ceuk saha Nabi miskin mana bukti kabeungharan Nabi satahun kurban 60 onta nupang beungharna di Karawang sanggup satahun 60 sapi pret paling oge hiji beri kutujuhan beri begung ongkoh teteh
Coba Nabi satahun kurbana 60 onta, masjid dibangun ku Nabi triliunan Pak, berarti Nabi teh beunghar ngan geuning ayeuna aya dongeng Nabi sangsara pedah nempo imah Nabi 5 kagenep gugah kulem ngagaralang tapak angel lantaran angelna tina palapah korma sasangsara-sangsarana ibu anger mah tina busa, sasangsara-sangsarana bapak anger saremana kasur empuk, tapi Nabi pajungjunan urang nah teu era urang gedong sigrong mai masjid butut, nah teu era ari urang kongkorong dipake yatim teu kapiara, nah teu era duit loba di bank sedengkeun yatim loba nu musafir di jalan, cing goblek kakenyos umat Islam teh atuh keheul atuh da teu lur mana Nabi menu mana nu dicontoh ku urang teh geuning Nabi mah kurban satahun 60 onta, masjid dibangun ari bumi 5 kagenep kulemna ngagaralang nepi ka embung mewah-mewah. Abu Bakar nganjang ya Rasul bari nangis ari anjeun teh hayang istana, anjeun teh mampu ngabangun istana, anjeun teh mampu ngalegaan sawah, pan anjeun teh aya jelema aya masjid dibangun, yatim katulungan, miskin kabere, nah ari anjeun nyangsara maneh waleran Kangjeng Nabi istana akhirat leuwih mulia katimbang istana dunia, sanggup teu nu dadarieun nepi ka dinya? Bapak nugas kolot teu sanggup entong nungtut urang budak ngora sarua Pak. Andai kata urang boga duit 500 juta imah butut masjid butut, kira-kira dek milinyeun imah dek milinyeun masjid alus hayang tanya nu ngomong eta kitu bebengok maneh sia teh ustad bae rek nyebut bebengok di ngarah akrab eta bebengok maneh kitu ustad abdi jawaban nya sarua imah atuh. Nah alam mengatakan saalus-alusna akhlak nu miskin keukeuh bakal dihina, sabejat-bejatna nu sangsara sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal loba pengikutna sabab noong kana hartana. Demi Allah tah geuleuh anjir. Saalus-alusna jelema miskin daek ka masjid tapi bajuna cumpang camping, calanana ledok, sarungna butut, kopiahna ladak, tetep bakal aya nu ngahina. Nah ari nu didarasi dasina galalede, jasna mahal-mahal, kopiahna dipararake ari pelantikan, kajen koruptor loba keneh pengikutna nepi ka detik ayeuna. Well tah aduh ari heueuh lur matak pamuji jelema mah katipu ku duniana asli tah heuh nya nya mun dipikir-pikir bener entong batur ieu mah bapak-bapak we nu aya di dieu kanu miskin pinter ka masjid alus aya we hate teh curiga bisi neangan koropa sigmi si beunghar Pak jasna alus dasina kopiahna pelantikan demi Allah bari dikekedkeun inung cokorna kajian koruptor bebeakan nu di dahar aspal nu dilebokna ge nginumna ge minyak tanah tapi naha loba keneh pengikutna bahkan disanjung-sanjung. Inilah jelema katipu kurusan duniawi tanpa nyaho kana eusi dunia nu sabenerna. Ustad ge sarua teu saeutik ustad di ulem main budget main harga kudu sakitu 10 juta na teu karunya ari sia nu ngulem teh lain jelema beunghar wungkul nu sangsara ge hayang ilmu na nepi ka dimahalkeun. Nabi Muhammad init ka toib saha nu mayar, Nabi Muhammad ceramah saha nu mayar, tak kuring oge Pak asli teu hayang main harga. Nah ingis ku bisi rempad ku buah ilmu teh Gusti Allah dijual ku kuring, maka ilmu ngajongklokeun kuring kana jurang kanistaan. Wah ieu cilaka ieu ceramah teh ieu buah-buah isuk bakal anu ngulem moal mayar ieu. Cenah euy geus ulem deui isuk lah tong dibere nanaon hayang nyaho datang tempo beungeut abdi nya odok we ngan kuring datang ka dieu andai kata kuring teu meunang pahala keur kuring na ari bapak mung kitu boga pahala entong dibikeun ka abdi kabeh pahala teh. Pahala naon ai keur ustad hiji kuring bawa mobil berarti make bensin berarti sodako harta. Kuring nerangkeun agama mungkin nu bener nati Allah mungkin ieu teh sodakohna ilmu
kuring oge pan teu warawuh jeung bapak pan ayeuna mah jadi rada wawuh. Oh nana gerhana teh iyo geuning jadi wawuh. Tilu teh pahala teh harta, sedekah ilmu, silaturahmi, tilu. Lamun panitia teu mayar, kumaha lamun panitia mayar tah duit menang pahala leungit. Tinggal tanya karena awak urang eta kitu ustad deuk milih pahala deuk milih duit. Sok atuh usulan deuk milih pahala deuk milih duit. Tuh jawaban abdi nya sementawis mah duit we heula lah. Paingan urang teu dipilih ku nabi, paingan urang teu disukseskeun ku Allah, paingan urang teu dimujurkeun hirup. Da urang mah kitu geuning sifatna. Sedengkeun nabi mah gering hayang cager geus cager deuk ngalongok nu gering, miskin hayang beunghar geus beunghar hayang mantuan si miskin, rakyat hayang jadi pejabat geus jadi pejabat deuk nyaah ka rakyat. Paingan nabi jadi rasul, akhlakna didukung ku Quran. Ai urang mah paingan teu disukseskeun da sik-sik melik wae atuh. Hayang beunghar geus beunghar sombong, paingan teu dibeungharkeun. Hayang maju hirup tapi deuk ditembongkeun kamajuan, paingan teu dimajukeun. Bener. Matak ieu ngaranna Isra Mi'raj, hambura berat teuing nerangkeun Isra Mi'raj. Berat, moal katurutan, moal kapigawe. Abdi geus pesimis, Pak. Sakitu tahun urang rajaban, naha aya teu perubahan sikap sanggeus rajaban. Nya. Dulur urang nu di Persis tara rajaban tong diledek, tong dihina, tong diomongkeun, da urang ge anu osok teuing aya teuing eueuh hasilna mah. Matak ieu teh tong make ateul tanuk teuing ngagenggerkeun batur nu tara. Keun bae da nu tarana ge batur, tapi urang nu osok eusina tina rajaban. Wallahu alam. Bener, Pak? Nya naon atuh eusina tina rajaban? Al-Qur'an surat ka-17 ayatna ayat kahiji. Toong di dinya alaya lapad subhana. Tong waka jauh-jauh teuing ka ditu lah. Ieu we subhana heula. Subhana maha suci Gusti Allah. Pertanyaan, na teu isin ari bibir subhana maha suci Gusti Allah, ari hate kotor dikarukut. Da bibir mah nya subhanallah, subhanallah, ari hate geuleuhan, cuaan, ngewaan, rujitan, ijidan. Mana subhanana atuh? Rada hesenya. Namarukan Allah butuh teh ku bibir urang, bibir man maot ge buruk pangheulana. Tapi ieu nu moal pernah tepi ka buruk, naon ngaranna amal disebutna. Matak subhanallah teh kudu kaciri tina amalna. Subhanallah maha suci Gusti Allah, diajar urang ngabersihkeun hate ti ayeuna. Aduh. Komo alhamdulillah mah berat teuing. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Geuning hirup urang hayang dipuji wae. Nanaon teh dijieun status weh. Dok dahar lain ngadoa kalah jepret hakaneun. Geuleuh anjir. Ari heueuh atuh. Sagedeung deui taraweh tah. Dua karek dua poe ge mu kena anyar geus diibring-ibring. Jepret foto alhamdulillah. Parantos taraweh lancar yang kedua kali, katilu kaopat kelas we sih di masjid eueuh sia teh. Hanya sebatas butuh konten belaka. Dok tahajud, OTW tahajud. Larieur anjir. Berarti orang teh hayang dibilang wow gitu. Sedengkeun hareupeun Allah cantang tu jadi sasaha. Matak Pak alus-alus mah lain hareupeun jelema. Pak alus-alus mah hareupeun Gusti. Kitu rada hese ilmu eta teh, Pak. Anger we hareupeun jelema teh hayang katempuna teh wow. Atuh da. Penyakit jelema mah eta. Hari iblis teh leuwih taat batan bapa, iblis teh leuwih pinter maca Quran batan urang, iblis teh leuwih lekat batan urang. Tapi naha iblis dikutuk Allah? Hiji sombong. Coba urang ka masjid jarang, salat belang betong, maca Quran hanteu, ai sombong diheulakeun. Buah-buah iblis guguru ka urang. Ari heueuh mangsa. Bener teh ya? Iblis teh hiji penyakitna sombong, urang mah pan loba penyakitna. Nya geuleuhan, nya rujitan, nacuaan, ngewa ongkoh, geuleuh ongkoh, uluh eta kuat kano. Matak subhana maha suci Gusti Allah, mimitian bersihan ieu hate. Era kulit aralus, era baju harade, era tiung ngagaruyupuk, tapi bibir jeung hate teu ditiungan. Mana bukti salaki mere duit leutik cangilek, aduh teh ditiungan.
aya gosip anyar dungdak dengdek teu kaur batur nyeun kasalahan bibir ngomongkeun ka goreng patutan batur naon eta teh ngan sakadar ditiung ku kaen atuh. Bapak-bapak satuju karena ceramah kieu bari ngareret ka ibu ka tukang lebok cenah. Tiungan atuh hate urang. Dah hakikat salah teh lain salah lain pelajaran hirup supaya urang bener. Cicing Pak rada hese. Salah teh lain salah, hakikat hirup supaya urang bener. Da bapak bisa bener teh lalajo nu salah. Leres teh Pak. Sok bisi teu percaya. Lamun di dieu anu rek anu jadi kades ya. Kudu lalajo tinu kages teu gagal. Sehingga bapak bakal sukses kunaon sih itu gagal jadi kadesna. Oh meuje kanu maot tara datang, kanu hajat tara hadir, di ulem tahlil tara dongkap, pengajian teu sumping, tah bapak tampil bakal bapak jadi. Jadina bapak nuhun kasih itu. Nuhun mana geus ngeluhur jadi urang nu daek. Da hirup mah teu mungkin disebut pinter mun eueuh anu bodoh. Hirup mah teu mungkin disebut beunghar mun eueuh nu miskin. Matak anu beunghar teh kudu nyaah ka nu miskin. Da urang beunghar teh bisa jadi aya doa jelema anu miskin nu ditulungan dibantuan ku urang. Ngan lamun urang teu babantu kasih miskin, bandungan ka kolotna teuin hartana beak, awakna regrag, sawahna ludes ku anak incuna. Kunaon aya nu butuh bareto rezekina ku urang teh dibikeun mibet meulit kana dirina. Well tah. Matak samemeh ku Allah dikitukeun mending bagikeun ti ayeuna ceuk urang mah. Yayasan ieu ge nampi keneh bari budak yatim 30 urang. Peduli atuh urang ka budak yatim sabab ceuk Nabi ge curug jeung jajangkung jalma nu nyaah ka budak yatim. Tong luhur-luhur teuing salat tepat waktu, tong luhur-luhur teuing tahajud unggal peuting, yatim ge teu kapalire bener lur. Anjir. Well. Very good, very well. Lamun aya nu bogoh ka urang kaberesna toel. Pek teh nini wah enrien gue enggak horoream teuing. Mana ndok omong daftar hoream hayang budak ngora. Hah? Naon? Sudi bikin wa KRT gitu. Teu mungkin disebut pinter palamun eueuh nu bodoh. Jadi lamun bapak-bapak jeung kuring disebut pinter palebah mana pinterna? Mana bukti? Bener kitab Sapina Jurumiyah Sulam Taufik Mantek Ma'ani Bayan Balagoh jeung segala rupa bener katalar tapi gawe teu. Nah ari Allah butuh talaranana lain butuh pigaweunana. Sedangkan ku urang kitab naon nu teu katalar tapi kapigawe mah teu. Tadi dinya urang bodona teh Pak. Alah anjir beuki lega. Agen wias keun daya ge aya keneh. Agen wias ari eueuh mah teu naon. Aduh, amburang ngarepotkeun. Urang dia mah bener barisaan. Abaan Cimaung mah suasana teh tiis. Tiis Pak sanes nyegokieu. Matak pas datang ka dieu teh, hareudang cacak-cacak make ka meja. Komo lamun diudeng gedenya. Moal teh bali teh ka puskesmas. Gerayo bapak enak kieu hek angkat ka Cimaung da kieu tuh ngedeg-deg matak di ditu butuh simut butuh jaket talamun abdi datang ka dieu teu butuh jaket da hareuda untuk mun simut ramuan mah ya hayang we keur batur hirup bapak pinter teh lantaran aya nu bodoh matak jelema pinter kudu loba nganuhunkeun ka nu bodoh sabab jelema pinter mah usahana ge tinu bener tuh Pak. Matak paingan Cina beunghar, paingan Amerika beunghar, apaan urang bodoh teu bisa nyieun lampu-lampu acan. Korek api wae made in Cina. Tapi tina korek api jeung rokok simpulkeun ku bapak. Bapak gaduh rokok, abdi gaduh korek, tah akang gaduh pangenyot. Bekeun bae Kang da dilanceuk urang teh kalem we. Bapak gaduh rokok, abdi gaduh korek, akang ieu gaduh pangenyot, saha nu untung? Nu gaduh pangenyot. Ceuk bapak teh jang, hayang bapak ngarokok, ngan teu gaduh korek. Ceuk abdi aya Pak korekna, ngan abdi ge hoyong ngarokok. Heuh atuh jang rokok ku ujang, korek ku bapak, silih seungeut duanana. Ieu kurumuy, abdi teu gaduh nanaon, ngan aya pangenyot wungkul. Naon maksud kuring?
jelema indah jelema alus teh ngahiji. Bapak boga korek abdi boga rokok emu ngahiji tuluy we dicecekelan. Egois ya teman anjir, butuh korek ku batur erang ngomong abdi ge egois boga korek hayang udud tapi teu menta ududna. Didinya orang Islam payana teh kitu. Heuh nya. Tuh kakara ipap labah ngarti mah juga. Oh. Lain ngomongkeun korek jeung udud da sebenarnya mah teh. Lain. Kode teh teh. Oh aya da. Nu beunghar jeung nu miskin. Tong sombong jelema beunghar. Da disebut beunghar teh kudu miskin. Anguran jelema beunghar teh kudu nulung kanu butuh dalang kanu susah ngajait anu teu teuleum mere oncor kanu poek ngahudangkeun jelema labuh. Naha Bandungan hirup si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Muntel si miskin mah kanu maot daekeun tahlil 100 boe si miskin mah tara eureun. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna juga kitu nyieun sorangan lah. Tuh aya pasaran gubuk ku sorangan gitu, tahlil sorangan, eueuh nu nguburkeun sorangan, eueuh lempang aclok-aclokan sorangan. Tetap urang teh butuh ku batur matak ulah deuk goreng jeung subhana teh Pak. Maha suci Allah teh nitah ka urang ngabersihan hate. Kunaon urang kudu bersih hate? Lantaran Allah deuk mere pengajaran moal kahontal ku akal, moal kaberi ku pangarti ngaranna Isra jeung Mi'raj. Nah kaharti Isra Mi'raj ku urang dah henteu. Nepi ka saking ku teu kahartina Abu Lahab Abu Jahal waktu harita ngukur ceuk Nabi Isra Mi'raj teh Isra teh perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ceuk Nabi sapoe sapeuting ku Abu Lahab langsung diukur ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa make onta ngahadirkeun 4 saksi. Balikna kazabda ya Muhammad gede wadul maneh Muhammad. Palebah mana kuring wadulna Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2 bulan make onta ceuk anjeun Muhammad sapoe sapeuting. Kira-kira bapak lamun hirup zaman harita deuk percaya ka saha? Sok we tanya iman-iman bapak. Abu Lahab yeuh ieu saksina nu opatan, ieu ontana, ieu alat ukurna 2 bulan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ditanya ka Nabi, ari anjeun Muhammad nyebutkeun sapoe sapeuting mana alat ukurna, mana saksina? Well. Kira-kira urang deuk percaya ka saha tah? Buah-buah anak buah Abu Lahab. Sabab urang dina agama akal-akalan Pak. Nak ribu sadar teu abdi teu jiga ustad. Nya sok jujur deul moal ngadat sok. Kaciri teu merek ke ustadeun. Henteu Pak. Tapi kumaha Pak? Ahok. Ahok cenah. Berarti Bapak buat Prabowo tuh. Kur direkam tuh dari disangka ngadukung deh. Henteu ketang henteu. So, teu kaciri Pak. Tapi nalika takdir Allah terjadi, saha nu bisa ngahalangan? Sa Jawa Barat kuring ku kurilingan ku takdir Allah. Ayeuna RT cobaan atuh gamis sing ngasar, udeng sing badag, sorban ngagaplek, eudeuh ieu menyebut ustad ka RT. Kumaha cek ibu? Oh aduh, RT anyar tobat lur. Da lain takdirna. Mata kana takdir jelema entong siri. Da jelema nu siri kana takdir jelema mah bakal ripuh hirupna, bakal mikiran nu kajadian ka batur, poho kana dirina. Tah sedengkeun jelema nu geus poho kana dirina tempo we di Cisarua. Geus pohoeun kana awakna geuning atuh. Benernya. Mata subhana teh lega, palain hanya sebatas subhanallah. Lega pagawe-pigaweun subhanallah. Allah mere pelajaran nu teu kahontal ku akal ngaranna Isra. Pertanyaan, ieu judulna eling Isra Mi'raj. Nah geus eling urang kana ladang Isra Mi'raj. Apa dieu judulna ge eling Isra Mi'raj? Geus eling acan kana ladang Isra Mi'raj. Nya naon atuh ladang Isra Mi'raj? Isra Mi'raj teh perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Keur urang umatna berjalan. Ti mana berjalan? Lain ti masjid ka masjid. Eta mah Nabi. Keur urang mah jalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina goreng kasalaki jadi hade, tina teu akur jeung dulur jadi akur, tina pedit jadi bager, tina ngelut jadi daek. Buktoskeun enjing. Ibu besi baheula pernah nganyerikeun hate tatangga, datang ka tatangga, euy urang geus Isra.
di yayasan bisi maneh baheula pernah dihoak disentak dituding jeung dipitnah hampura hampura cek itu teh nah ibu make jeung minta hampura geus isra artinya kan berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener ibu teh ngahina batur teh salah ngaledek batur salah geus encan minta hampura ka jelema nu dihina nu diledek lamun acan janji Allah salat ditolak zakat ditolak ibadah ditolak sapanjang eta jelema nganyeri hatekeun dulur jeung tatangana well tah mata karek salat ulah ujug-ujug sawarga da surga lain di Garut bisi tatangga nyeri hate ku biwir bisi baraya nyeri hate ku sikap menta heula hampura entong itu menta hampura ka urang menta hampura ka ditu supaya salat urang zakat urang saum urang ditampa ku Allah Rabbul Alamin lamun aya tatangan geus ridho ku hirup urang teuing urang boga tatangga teh ridhoeun nya urang hirup bener ya alhamdulillah hiji tah komo ibu boga dosa ka kolot da punten banyak ulah kasih geung nu hadir di dieu kabeh teu dibilah-bilah ka asup kuring nu hadir di dieu kabeh ieu teh jelema baredegong cicing ulah kasih geung komo lamun balik mah teh sudi anjir cenah ustaz rada gelo nyebut bedegong cicing heula ait sana ngarti nu hadir di dieu kabeh ka asup kuring ieu barudak marawi sarua lah ieu teh makhluk Allah manusia nu baredegong palebah mana bedegongna oke urang buka ibu baheula pernah ngorak pernah leutik pernah umur 7 tahun pernah umur 8 tahun termasuk bapak osok dititah ku kolot nyai pangmecetan gentonggong kumaha jawaban ibu harita ka kolot nya bedegong jang pangmecetan gen suku bapak carangkeul kumaha jawaban bapak harita ka kolot wajar lamun kuring nyebut bedegong ayeuna bapak geus kolot ibu geus kolot boga budak kolot urang geus eueuh titah budak urang ku ibu nyai pangmecetan gentonggong kumaha jawaban budak ayeuna ka ibu lebok ternyata kabedegongan urang netes kanu jadi anak boga dosa kanu jadi kolot geus pernah urang minta hampura ka kolot kabedegongan urang ka kolot judulna acan bari kolot geus eueuh inung bapak geus rup ku padung rap ku lumah teruban taneuh beureum naon hartina salat bapak zakat bapak saum bapak lamun ucap tekad lampah nganyerikeun hate kolot well tah aduh lur matak ieu barudak santri ya itu santri ya barudak santri ya ulah tanggal 22 ukur dianggap hari ibu tuluy dipoto jeung inung maka status alhamdulillah sayang mama ngumah wadah ge tara di mana sayang mama bala ibu pernah minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon teu mere ku teu boga ayeuna ibu ngarasakeun boga duit boga imah boga gedong boga sawah hayang kaunggahan ku kolot hayang mere duit ka kolot jug anterkeun ibu bakal ceurik di tengah jalan lantaran sadar kolot geus eueuh geus rup ku padung rap ku lumah katuruban taneuh beureum matak lamun deuk nyaah ayeuna mungpang mempeng keur araya bener pak leehkeun hate teh leehkeun geura sok entong ngajaul wae atuh hirup teh urang teh loba makhluk Allah nu loba dosa pak matak pentingna Isra Mi'raj teh keur ngaguar dosa sararea pak situ percaya da urang teh hukum teh karek bisa nerangkeun can bisa mere solusi pak poe ieu bang emok di mana-mana bener sok bapak ustad deuk ceramah hukum teu meunang renten riba neraka breng mah rakyat ka bapak ngararijeu moal dibere pak hukum teh hese dilarapkeun teh ayeuna teh hese boleh hukum mengatakan renten riba boleh bang emok teu meunang tapi urang teh bisa mere solusi nginjemkeun ka rakyat pak leres andai kata bapak ngomongkan renten riba teu kengeng tah ieu dalilna ieu agamana gababari teuing breng masa RT datang ka bapak beak sawah pak jadi solusi mah hese bari epan meureun rakyat teh pernah meureun nginjem ka bapak nginjem ka kuring nginjem ka ustad teu dibere nginjem ka kades teu dibere nginjem ka RT teu dibere nginjem ka tetangga teu dibere nu bageur iwal ti bang emok duaan awewe kana motor geuning gek we arare mok 5an tulunyeun perjanjian aku bersumpah dan berjanji lamun nu saurang teu mayar tanggung renteng kuno opatan nah ustad apal pernah nginjem dua menang bapak nyebutkan teu meunang lalaki lewor ka awewe sejen
menang kau mau nepi ka ngabalanja anu di jalan gampang teuing. Kuring pernah ngalaman baheula keur kuliah ini atrok-atrokan ke tempat nu kararitu tapi niat lain hayang, tapi kuring hayang nempo sejauh mana perasaanana si eta gawe dinu kitu. Cing teh panggih dah langsung panu kitu mah bala lagu ada Pak, mau di jalan teh jeung langsung geuning om check in om jeung kitu geuning. Acing teh moal nama gejeng moal cing teh buka duit atuh yos we cenah sabaraha ayana cing teh ngan 75 angke we cenah teh salat subuh. Dan nu kitu pan hargana ge gope sajam teh ti jam 8 ka jam 10 aya boga 75 mangke we nungguan kasubuhnakeun. Cing teh moal cenah bade di penginapan moal di hotel teh buka duit di mana atuh belah kulon aya kebon buncis tah abdi teh di saung eta Pak. Cicing heula cicing leuwih ka Suudon ka mana ieu tungtungna gek we dina saung eta malik ngulon cing teh neng da akang mah lain hayang kan ukur hayang nanya naon kunaon bet gawe dinu kieu langsung nyuruluk cai panona lamun teh mah aya inung bapana hayang ngagabrug asa kabentar guludug ditanya pertanyaan sarupa kitu. Cing teh nah make jeung ceurik padahal ieu duit geus namru abdi mah teu butuh ku duit isin ka cida lamun pertanyaan eta dijawab jieun pertanyaan nu lain cing teh neng boga inung bapak ngajawab teu aya berarti yatim. Cing teh neng teh boga salaki kabur tak ieu dina HP abdi aya fotona salakina ka dieu teh deuk neangan Pak bisi ieu ieu teh keur diteteangan heurek di ieu teh fotona tah ieu cenah foto salaki abdi mah matak abdi unggal ceramah teh nempuan we bisi fotografer gitu dah bisi. Maka mana sih teh salaki neng kabur keur mah yatim piatu inung bapak eueuh salaki kabur pan sangsarana ragrag pisan. Cing teh boga neng budak dua berarti randa anak atuh naha cing teh lain neangan lalaki deui nu rek tanggung jawab ka neng hese kawinna da abdi teu gaduh surat cerai artina janda sok kawinkeun ku lobe moal teh usut watir Pak eta budak cing teh bener nya cing teh neng apaleun yang di lemur neng teh yatim piatu uningaeun kades apaleun da sok aya sensus penduduk tah cing teh meureun kades apaleun yatim piatu ka neng oh sok kades barang bere ka neng ka yatim piatu jawabanana simpel bisi di daya kades ulah punung jawabanana simpel deh mun keur kampanye jiga nu heueuh geus jadi mah wadul hampura kades lain ceuk urang ceuk si eta tah hiji tah cing teh aya ustad nu sok ceramah teh neng seueur ho cing teh nu sok ceramah keluar seueur oh sok cing teh barang bare kaya tim piatu jawabanana punten Pak Ustad nu kasigeung saruana jeung kadesna ukur ngadalil wungkul alus omong wungkul barang bare mah kacadunakeun punten Ustad lain ceuk urang ceuk si eta tah urang oge tah dua tah cing teh aya RT jeung RW aya oh sok barang bere kumaha we dununganana cicing Pak urang teh desa geus ustad geus tah tinggal ibu-ibueun cing teh aya nu sok parangaosan di teh neng seueur ngalut cing teh apaleun neng yatni piatu uningaeun oh sok barang bere ukur gelemreng pamer baju jeung tiungna wararadul wungkul hampura ibu lain ceuk urang ceuk si eta ternyata orang teu bisa ngarasakeun karena naon nu dirasa ternyata paingan batur nyieun doraka nyieun kamaksiatan orang teu bisa meresolusi karena kesalahan batur bener teu Pak akhirna balik kana awak kuring cing teh neng eureun we gawe dinu kieu teh nah ada cenah abdi ge uninga wala taqrabu zina ngagebeg Pak Ustad nambahnya gebeg zaman kiwari ublag bisa ngadalil aduh cing teh geuning eta dalil mah lekoh neng uninga da siang teh abdi mah ngaos ngan wengi we abdi kikian dipikir-pikir buat jamaah urang cing teh eudek eureun mangga cing teh naon syaratna tikah abdi ku aa gebeg harita keneh teu sudi anjir kudu ngawin nu kitu tah matak nerangkeun mah enteng nyaritakeun hukum mah babari tapi solusi tina eta hukum rada susah bener Pak da batur sangsara malar terasa yatim anu dimuliakeun ku nabi naha ku urang diwalalawodehkeun yatim nu dihebatkeun ku nabi tapi naha urang ngareret ku juru pano iya nu hadir aya meureun 500 jelema
lamun tina 500 jelema niatan dina diri 10.000 poe ayeuna geus 5 juta Pak. Bener teh? Ladang Isra karasa ku yatim, karasa ku miskin, paingan batur mung daratang, ladang Isra teh teu karasakeun ku batur urang. Bener ya? Andai kata ieu nu hadir 500, andai kata sadesa Pak. Tong gede 1.000 perak dina sabulan, tong gede bisi bapak rugi mah 1.000 perak dina sabulan. Sadesa andai kata satu desa aya 10.000 kakak, 10.000 kali 1.000 geus sabaraha? 10 juta dina sabulan. Yatim mana nu moal kabelaan, miskin mana nu moal katulungan, masjid mana nu moal kaomean. Nah atuh teu kitu karumed geus sakitu judul nama kumed. Dalil Quran natrat, dalil hadis nyata, unggulna sodakoh bener, hebatna zakat iya, iraha sodakoh jeung zakatna. Hah? Sadar leuwih pinter jelema kana hukum, ternyata leuwih bisa ngalamprak hukum. Matak ceuk saha kuring pinter? Pret. Nu puguh mah jelema pinter teh loba ngarempak kana eta hukum sorangan. Bener Bu? Sok atuh niatan ieu pira budak yatim 30 urang. Letik teuing ieu geus hadir pabalatak enteng asli tah geus heula nepi ka dieu nya tah. Nah make jeung nerangkeun eta sabab ladang Isra berjalan tina pedit kana bager, tina salah jadi bener. Komo lamun ibu boga dosa ka indung ka bapa, kadua ka salaki. Ancaman dosa ka indung ka bapa ceuk Allah, kami nolak salatna, kami nolak tahajudna, kami nolak ibadahna sapanjang indung bapa nyeri hate ku bibir jeung tingkah lakuna. Inget bapa ibu bisi boga dosa jeung doraka. Saha nu sok hohoa ka kolot bareto, saha nu ngajedan nalika kolot barang titah, saha anu sok tutah-titah ka kolot, saha lamun deungeun sangucan aya kolot sok dibaeudan, saha sok we ngararaku da tina kiceupna ge nyaho urang ge nyaho. Mata kampura disebut jelema bedegong ulah ngamak. Bener? Salabah teh jelema hade, tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe. Tapi nah salabah 3 tahun sakarat dililakeun nepi ka buruk bacin ku kurilingan. Kunaon salatna teh jadi jaminan, tahajudna teh jadi jaminan lantaran indungna nyeri hate ku ucapan salabah. Urang mah pala lain salabah. Salabah mah mending tahajud unggal peuting, duha unggal poe. Urang mah tahajud boro-boro, salat kurang tepat, kakolot goreng, bisa jadi urang mah anak incu salabah. Heueuh ya. Indung nu ngandung bapak nu ngayuga capek lung seripuh tunuh ngandung teh maruk teriweuh nang kuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap nyeri na ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri batan ngalahirkeun anak budak ibu ngalahirkeun geuning boga budak 2 geuning boga 3 nyeri di dinya aya gantina tapi hiji nyeri anu moal aya gantina nalika anak meunang ngadidik anak meunang ngatik tapi geus gede hohoak sesetak sesengor kanu jadi kolot di dinya kolot nyerina janji Allah dunia digenjelongkeun, laut dibahekeun, angin dihinakeun, gunung dibitukeun. Paingan poe ayeuna loba gempa di mana-mana, terjadi musibah nakar di mana-mana, balik kana keluarga urang, loba anak nu wani hohoak kanu jadi kolotna. Well tah. Cenah anjir, rai geundeuh rai pias ceramah teh da karasa atuh, bener? Udah bapak ge kolot sote di dieu da di imah mah ku indung mah anger bolon. Abdi oge Pak asli ustad sote di dieu datang ka imah mah geura salat tos lain ustad gitu. Cing teh rada dia bekem pun biang teh cing teh mama tong sok mama ustadna era. Oh da tunggu ni hararese cenah kana salat kitu. Heuh indung. Teu wani ngalawan ka indung. Tadi ge cai mana cenah rek ka mana? Ka Karawang. Ai beres di Karawang rek ka Cianjur. Ai kamari cenah maneh mawarang inang ti mana? Ti Tasik. Ai Mawadodo ti Garut. Ai Wajid ti Cililin. Ai Borondong Majalaya. Ai ti Karawang. Ti Karawang daun awi. Nah ari emang dianggap beurit urang teh. Oh keur sayang gitu. Ai lain mana nya ti Karawang naon? Beas. Cikon kerek nempo dina dus. Lamun aya bener Karawang teh dus. Aya di Bandung mah Karawang teh apa? Lilis Karlina. Apal urang aduh. Heuh eta geuning. Heulis. Ieu nu, heuh cenah maneh teh syukur sing sehat, sing jag-jag baru ditangkep abdi tadi. Heuh cinta mah wieu di abdi, wieu di ti emak. Doakeun abdi, da abdi mah bae batur teh ridoan ku abdi ge nu penting mah kolot teh ridoeun. Kumaha ceuk aya urang? Heuh cenah kumaha didoakeun sing hasil.
Bandungan engke Pak aya jeung hasil ngalamun ti dieu teu hasil lain doa anu teu diijabah urang dewe teh hideng. Doa ancaman Allah teh salatna ditolak, tahajud ditolak, lamun pamajikan goreng patut ka salakina kainung bapak kata tangga ka salaki teh eta doa eta dosa ibu lamun ibu goreng patut ka salaki cicing euy. Jadi ibu teh kudu ngarasakeun kacape salaki datang teh sambut dina lawang pantau. Bapak geuning sumping ieu teh kudu ngelukeut. Bapak geuning sumping nya gek diuk dina bang barung cokot sai anu tiis bikeun ka salakikeun bae tong make gula suruput diinum karasa kareueut sanajan teu make gula ternyata nu amis lain gulana nu amis budi pamajikan ka salakina. Beres ngaleueut ragap leungeuna laan sapatuna dudut kaos kakina entong wani-wani nyebutkeun beuh tarasi entong ulah eta teh suku jebragna loromeheunana melaan di sawah di kebon duitna mah dibikeun kana kieu tah nya Pak bener Pak cokot leungeuna suntangan Bapak bilih teh acan ka jamban mangga ku abdi disayogikeun sabuna odolna deuh indah eta bagaikan raja. Leos ibu ka dapur masak keur nyadiakeun bisa yang barang dahar kudu traktir WC ku ibu sampeurkeun bapak ieu sajadahna ieu sarungna ieu kopiahna ieu acuk paranti salatna dekul ibu bapak salat ibu nguliwed ka hareup deuk naon deuk menta hampura 60 atlet kesa ngoprotna salaki nyuuh nalahunan salaki bapak hapunten jisim abdi capelung seripuh tunuh geuning bapak melaan jisim abdi hapunten dunia beunang akhirat beunang Pak. Ngan ieu ceramah teh punten sepuh jero teuing ditempo teh kiceupna ibu-ibu eueuh nu kitu eueuh aya oge nu kieu we balik salaki teh menang duit teh taleman eta mah rada heueuh tapi pamajikan bakal kitu teh keur salaki nu kumaha heula salaki nu ngarti kana pangabutuh pamajikan lamun hayang geulis pek gera dangdanan mun hayang nurut pek gera contohan mun hayang jongjon rumah tangga gera rasikoan ulah dititah nyangu biasna eueuh titah masak biasna eueuh titah dangdan nu dibikeun ukur sarangsang kawung narek jadi careuh bulan pamajikan heuh tapi ibu ge hampura duit geus dibikeun ku salaki pek dangdan ngan keur salaki nah kenyataan duit di salaki dipake dangdan keur batur kauleman jiga ratu di imah jiga babu leos ka kamar jiga hantu ku sagala dipakena beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat kuat asa hees jeung jus tah jadi balik ayeuna ti dieu ladang Isra bisi ibu pernah buat baeud judat jedad kanu jadi salaki geuwat tangkuk bapana cek salaki kunaon mana balik pengajian jadi lebay Isra kunaon aya mana Isra teh deuk teu naik darajat kumaha sabab mi'raj keur nabi adalah patepungna Nabi Muhammad jeung Allah mi'rajna keur urang naon naik darajat deuk teu naik darajat kumaha jelema bodoh jadi nyaho jelema kedul jadi daek jelema goreng jadi alus jelema anu goreng jeung dulur jadi hade panaik darajat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah beberapa derajat naik darajatna keur nabi lahir batinna di ulem Allah ka Sidratul Muntaha urang oge hakikatna naik darajat urang gesok diangkir ku Allah di mana subuh duhur asar maghrib isya jadi tamu kehormatan Allah salat bener ya Pak cicing naik darajat yos tong ngarepotkan keun we can pingsan mah keun bae entong entong yos naik derajat kumaha Pak entong ngangge kipas bahan keun we naik darajat Allah ngutus Allah ngulem Nabi Muhammad ka Sidratul Muntaha mun ceuk bahasa urang mah deuk rapat batu teh deuk rapat keur umatna patepung Nabi jeung Allah bahasa Allah kupingkeun bahasa Allah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh bahasa Allah kasalamatan rahmat kami Muhammad keur anjeun umatna teh dibabawa
Watir anjir. Nabi datang cek Allah, assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasalamatan berkah kami segala rupa ditumplakeun ka anjeun hei Muhammad. Berarti dunia ieu teh ngan salamet teh hiji Muhammad. Berarti ieu mah aduh. Bener ya. Nari urang ku salat juga asapang salametna atuh. Ku tahajud pang asapang salametna. Bahasa Allah lain bahasa kuring. Assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kahormatan, kasalamatan, kaberkahan, kajembaran kami ditumplakeun ke anjeun Muhammad, umatna can dibawa. Tapi Nabi harita teu gacik nampi gancang napa ngeluk payuneun Allah. Nama gejeng ngeluk reuwas gening di dunia teh nu salamet ukur kuring, ari umat kuring di kumaha disiksa Muhammad da berdegong umat anjeun mah. Bener Pak, urang berdegong. Oh siap urang. Salat subuh tita 4:30 datang jam sabaraha? Oh bener berdegongna tuh. Lohor jam 12 leuwih saperapat datang jam sabaraha? Sok araku ka bedegongan teh kanya. Asar jam 3 datang jam sabaraha? Maghrib jam 6 datang jam sabaraha? Isya jam 7 datang jam sabaraha? Mata kudu narima lamun urang disebut jelema bedegong. Lain cek kuring malaikat nu ngomong lagi bedegong Muhammad umat anjeun. Tapi cek Nabi jawabanana assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kasalamatan kaberkahan ti anjeun ya Allah keur abdi sadaya, berarti geus mawa umat keur abdi sadaya jeung keur jalma-jalma hamba kami anu saroleh. Berarti Nabi teh inget ka umat, piraku umat teh inget ka Kangjeng Nabi. Jadi salat Bapak pinter, Bapak hade, Bapak pinter bisa maca Quran, Bapak sabenerna lain urangna, tapi aya doa Nabi nu diijabah ku Allahna sebagai sinyal ka Kangjeng Nabi. Wa abdi ya Rasul nu hayang didoakeun. Sedengkeun Nabi geus ngadoa assalamu alaina kasalamatan keur abdi sadaya jeung umat kami anu saroleh. Urang teh supaya asup golongan kadinya. Jadi salat urang, zakat urang, saum urang lain karena urangna, tapi aya nur Muhammadna disebut doana. Aku teu kahartos Pak nya mata lamun geus apal kitu salat teh entong nepak dada. Di mana Bang? Salat ulah da salat urang mah sakadar nuturkeun ngan salat nu mana nu bakal ditampa ku Allah di dieu Pak jadi paguneman catur solu kama roaitumuni usolli. Salat nu mana nu bisa mupus dosa umat anjeun Muhammad? Salat anu akur nalika anjeun salat. Cicing euy. Cicing rada berat nerangkeun ieu. Salat nu mana nu bisa mupus dosa urang? Anu salat saperti anjeun salat Muhammad. Cicing, nu kumaha ari salatna Nabi Muhammad? Tah, hiji salat syariat, 2 salat torekat, 3 salat hakikat, 4 salat makrifat. Akur-akur poe ayeuna meungpeung ieu keur Isra Mi'raj, salat urang karek di mana? Jujur kabeh karek salat secara syariat, salat gerakanana, salat ragana, waktu adzan geblus ka masjid, Allahu Akbar, raga milu takbir, tapi hate can pernah bisa takbir. Soke Bandungan bisa percaya. Sedengkeun solu kama roaitumuni usoli, salat anu seperti anjeun salat. Salat anu seperti anjeun salat. Salat nu mana? Hiji salat syariatna. Artinya Bapak takbir make gerakan Pak. Bisa teu Bapak Allahu Akbar cicing kieu. Allahu Akbar. Kumaha cibatur? Sia edan. Palebah ruku Allahu Akbar ngajenterne Bapak kieu kumaha cek batur anger Pak kudu nurutan takbirnya ngangkat rukunya kahandap sujudnya beuki sujudna. Salat nu seperti Nabi salat, salat secara syariat, salat raga urang menghadap Allah kuraga. Salat secara torekot menghadap jiwa urang. Pertanyaan, ibu salat hadir teu jiwa ibu ketika salat? Boro-boro palebah takbir oge dereg-dereg hujan popoean juga ingat. Bapak oge keur takbir kunci leungit jadi ingat hanapeun sepatu. Jiwa teu hadir leres Pak. Secara torekot torekah. Salat secara torekat wae geus eueuh di urang teh. Komo salat secara hakikat. Rasa. Salat kudu make rasa. Kumaha jelema nu salat make rasa? Bubar salat bakal nempo jelema maksiat, bakal nempo jelema mabok, bakal nempo jelema judi, bakal nempo kadoliman, bakal nempo jelema anu cadu salat. Rasa bijilkeun, deudeuh teuing karunya.
urang salat batur henteu nyaah bakal nyaahan asihan dedehan ka jelema anu teu ibadah sabab nasibna itu kudu sarua jeung urang sabab itu jeung ieu sarua makhluk pangeran anu sarua kudu pengabdian kanyataan urang geus salat kanu teu salat kumaha ya sok we rarasakeun ku awak mun urang geus salat nempo batur teu salat kumaha urang beres salat batur keur gapleh kumaha urang keur salat batur keur mabok kumaha nya eta mah tinggal balik kana awak bijil we sifat geuleuh sifat rujit sifat cua contoh Nabi Aisyah aya dahareun aya ya Rasul kadiekeun ku kami deuk dibikeun kasaha ya Rasul di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong aya Yahudi salat teu Pak heuh tah ieu teh maksudna Yahudi bari lolong cek Aisyah teh ya Rasul pan Yahudi teu nanaon akhlak Islam teh boro-boro mah kanu saagama bahkan ka kafir ge kudu katembong rahmatna ini ka juru kota Mekah ditanya lapar hei pemuda ditatap diusap dihuapan ku Kangjeng Nabi nepi ka nyuruluk cai panon Yahudi anu lolong teh geus ceurik geus wareg Nabi reureuh kumaha peletuk eta Yahudi nu lolong anjeun teh pemuda alus ngan omat tong deket jeung Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh jelema gejul Muhammad jelema teu ceurek omat kami mah deuk mapatahan ka anjeun maklum pebengok Yahudi geuleuh wae atuh da teu nyahoeun yen nu marab teh adalah Kangjeng Nabi Muhammad isukna Aisyah aya tuangeun aya ya Rasul bade naon urang anterkeun deui karunya bisi lapareun jam sakieu sarapanana diingkik anjeunna Nabi can pernah sarapan tapi si itu anjir ku diutamakeunana aing nepi ka lamun ningang ka urang campur enrin sekalian jelema kitu mah da dihuapan deui ku Nabi 15 tahun Nabi ngahuapan Yahudi lolong 15 tahun oge Nabi dicaci jeung dimaki ku Yahudi anu lolong maot Kangjeng Nabi sapoe dua poe eueung huapan ngacacang lelempangan aya pemuda nu bager nu sok ngahuapan aya pemuda nu bager sok ngahuapan panggih jeung Abu Bakar bebengok ieu nu sok ngahinep Nabi kuring teh nyokot ka daharan dipencet sarehamna ku Abu Bakar da keheul lep kumaha cek ati jelema ieu mah lain pemuda nu biasa na kumaha ari nu biasa mangusapan heula napak heula patuangan kuring mun kempleng kakara dihuapan lamun teu lapar matara cek Abu Bakar da memang lain nu biasa nasaha atuh aya nu biasa Muhammad langsung ngurumpuyuh ceurik dina taneuh Abu Bakar tulungan kuring kudu kumaha anterkeun ka kuburan Kangjeng Nabi Muhammad bari ceurik pa Yahudi nu lolong anterkeun ka kuburan Muhammad kuring deuk asup Islam ternyata Islam teh bener luhurna bener agungna bener akhlakna Muhammad buktina urang macan aya bukti tina ka Islam anu benerna well geuleuh anjir atuh da ya mah da ceramah teh pukulan telak keur sararea keur urang ge sarua nah ari Yahudi salat henteu heuh boro-boro Pak akhirna bawa ka kuburanna asup Islam harita keneh lamun di antara urang nu hadir teu muringkak bulu punuk tina carita kieu pertanyakeun aya naon dina hate kuring bae nu ngomong kuat muringkak atuh saking ku agungna Nabi Muhammad saking ku hebatna akhlak Muhammad bawa ka urang nu sok ngomongkeun sunah Rasul nepi ka luhur-luhur teuing teh di mana sunah Rasul urang geuleuhan rujitan cuaan ngewaan boro-boro ka Yahudi boro-boro keluar agama nusa Islam ge garlut wae geuninganan keheul anjir rajaban jeung teu rajaban burger 23 jeung 11 teu beres usoli jeung teu usoli teu anggeus nu akhirna sa RW masjid 2 kosong eusina heuh ya padahal zaman Nabi lain kitu hate matak dakwah teh kudu ku hate lamun ku hate ditarima nage ku hate lamun ku akal ditarima nage ku akal lamun ku nafsu maka ditarima nage ku aya kuring ceramah teh make hate jadi ibu bakal jorojo nyaah ka kuring sok teu percaya Pak nyaah ka abdi anggap abdi teh anak bapak lamun di dieu aya Pak Ustad anggap abdi teh muridna lamun di dieu saluhureun anggap abdi teh lanceukna tak ieu ketua yayasan nganggap abdi teh dulurna matak abdi teh genah datang ka dieu teh asa jeung tatangga ngaran-ngaran jeung dulur pan gering kudu silih tulung susah kudu silih talang sakedeung deui eta ceramah ngeusan tuluy abdi balik bahanan da jeung dulur nah cenah di aku dulur jadi tungtungna kitu aduh ampun tah hiji salat syariat mah ragana salat tarekat mah jiwana
salat hakikat mah rasana ayeuna salat makrifat. Salat makrifat urang geus teu ngarasa salat keur Allah tapi salat teh keur kabutuhan urang. Ibarat bapa lapar butuh dahar, naon wae nu nyampak di hareup pasti dituang. Ibarat bapa tunuh pasti di mana goledag. Cing atuh salat urang ge kudu nepi ka kitu, di mana aya ngong adan wayahna keur macul ge lamun bisa meureun heula. Naon sababna? Secara makrifat salat teh pangabutuh hirup urang. Tah geus didongengkeun bab salat, bisa teu urang ngomean salat batur? Teu. Da urang ge ternyata salat teh loba kurang jeung kurang. Matak ti ayeuna ka hareup beres ieu Isra tong lalajo ibadah batur, lalajoan salat urang ge loba malaweung. Bener, Pak? Aduh, Lur. Well. Sabab Nabi mah salat teh ngalahirkeun akhlak. Subuh di dia, lohor di dia, asar di dia, maghrib di dia, isya di dia. Maka salat teh 5 waktu tapi nilainya 50 waktu. Salat teh 25 menit tapi nilainya 24 jam. Nah, salat subuh di dia, salat lohor di dia, ti subuh nepi ka lohor aya lolongkrang waktu. Tah lolongkrangna eusian ku salat, lain hartina kudu di masjid saumur-umur, lain hartina kudu ruku tuluy-tuluyan, tapi ladang ruku praktekkeun sanggeus salat. Ai ruku teh pan kieu, Pak. Tah artina orang Jepang nu menerjemahkeun bab eta kaligata garobai hai. Tah artina ngahormat batur. Jadi jelema anu sok salat bakal bisa ngajian batur, ngahargaan batur, moal nganyerikeun batur. Sabab sieun jelema anu sok salat mah ancaman Allah. Salat sieun teu ditampa, lamun dulur nyeri hate ku ucapan, lamun tatangga nyeri hate ku sikap. Matak teu mungkin jelema salat teu mampu ngahargaan batur. Hiji eta. Kadua, nu ngaran salat teh tungkul. Allahu Akbar. Tungkul pan artina tungkul teh katawadoan. Maka ti subuh nepi ka lohor tempongkeun sikap tawado, ulah ngarasa bisa, ulah ngarasa alus, ulah ngarasa soleh. Soleh kudu ngan ngarasa piceun, alus kudu ngan boga rasa alus piceun, hade kudu ngan boga rasa hade teu meunang. Lamun urang boga rasa hade, maka bakal ngapremeh ka batur demi Allah tah. Nafsu berarti. Well, tungkul beres tungkul salat darurat reret pan sugan aya nu salat Allahu Akbar. Oh artina urang teu boga tugas nempo kasalahan batur, teu boga tugas lalajo ka goreng patutan batur dina salat wae eueuh urat reret maknya bubar salat sia teu naon kitu elei. Salat mah lain nempo batur, salat lain nempo kalakuan batur, tapi salat nempo kana hate sorangan urang nu goreng teh kitu atuh. Rada beratnya sholat di bawah kadinya aja, Pak. Kan bae da bongan ngulem urang atuh. Wayahna diterangkeun supaya urang teu ngarasa hade wae dina sholat teh geuning kurang keneh. Tuluy dina sholat teh geuning, Pak. Aya assalamualaikum ka katuhu, aya assalamualaikum ka kenca. Katuhu teh malaikat, kenca teh setan. Jadi jelema teh dua sifatna, nu alus jeung nu goreng. Nah awak urang ge alus jeung goreng. Maka sifat anger dina agama assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Nu alus doakeun alus, nu goreng ge anger ngadoa mah kudu cikso. Mun salaki ibu beger deuk ngadoakeun alus. Ye kumaha ieu teh. Salaki ibu teh kapanggih beger bari jeung nu deukeut deui. Cing kumaha eusi doa ibu hayang nanya aing mah da. Hah? Iya apaan sholat assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Salaki beger teh goreng kieu ya doana teh, kieu ya doana ceurik ieu teh tahajud. Ya Allah leahkeun manahna, jembarkeun hatena, uihkeun deui rasa kasih sayang dan cintana. Abdi keung ya Allah lamun coroge abdi kudu ngalajur nafsuna hade eta ibu teh geus salat kanyataan salaki beger ya Allah podaran di jalan sing tabrakan sing tigubrag anger geus maot malur sing balik doa teh atuh. Urang ditipu ku batur, dihianat ku batur, dinyenyeri ku batur, wayahna ulah nyimpen dendam. Naha sabab Allah deuk murulukeun dosa urang ku kageuleuh batur, ku kangewa batur, ku kaijid batur. Matak di dieu urang lain ngarepkeun dipuji. Lamun tema anu geuleuh ka kuring, rucit aing ka ustadana, rucit geuleuh sudi neuleuna. Abdi atoh naha ladang salat bapa dikakuringkeun, ladang pengajian bapa dikakuringkeun, maka doraka kuring dilebok ku sararea wilujeng.
matak syariat mah dihina teh nyeri, syariat mah diledek teh nyeri, syariat mah dipitnah teh nyeri, tapi cek alam hakikat lain nyeri, tapi untung keur awak urang murulukna dosa urang ku panghina batur, murulukna dosa urang ku ledekan batur. Isuk lamun bener ieu rajaban dihina dipitnah diledek poe isukan datangan ku ibu tong amek nuhun nyai lajengkeun. Moal aya jelema nu kitu euy urang ge sarua ba anger we tetangga ngaledek mah tonyok ku aing mah tuman heuh salat eta kakara we tutup turun Kangjeng Nabi Muhammad ka dunya tepung jeung Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim Muhammad umat anjeun dititah naon salat sabar waktu 50 waktu balik deui moal kuateun akhirna diurut jadi 5 waktu tapi nilainya 50 waktu 5 waktu 25 menit lamun 5 menitan nilainya mah 24 jam sabab sholat di luar sholat dipraktekkan dina kahirupan tah terakhir cek para ulama dosa ti isya nepi ka subuh lain aya di golongan lalaki tapi aya di golongan itu tuh pelebah mana Pak abdi teu apal teu bisa mecahkeun ngan cenah beja aya tetangga nepi ka baeud 7 peuting ngan citeu kunaon mang baeud wae ka pamajikan sadil cenah anjir ditowel karang hoak gitu pedah kieu cenah mah cicing carape tah pedah kitu cenah pedah nepi ka baeud 7 poe ternyata Allah murka malaikat murka keur ibu-ibu nu teu wani ngaladenan salakina karena ku kacape jeung kalungse ngan lalaki geus gablak cedoh ai batur capean mah mereka diajak atuh meuni riweuh ngesan Pak iya baralik kumaha itu paur bapak-bapak nu dipayun hapunten abdi da urang teh datang ka dieu teh neangan ka alusan lain leres ieu teh neangan ka alusan lain neangan ka gorengan oke. Lamun ibu neangan ka alusan sumber ka alusan mati alo lamun ibu neangan kagorengan sumber kagorengan ti kuring jadi lamun isuk ibu ngomongkeun kaalusan neurak ilmu Allah ngan lamun isuk ibu ngomongkeun urang kagorengan berarti keur naon 3 jam di dieu teh ukur neangan kagorengan urang lieur anjir komo isuk ngomongkeun ustad kitu teh di kopi si eta pan urang teh neangan kaalusan lain lamun neangan kaalusan bapak nyaritekeun alus ibu nyaritekeun alus berarti neurak ilmu Allah nu alus mati Allah lamun ibu isuk ngomongkeun urang tah berarti keur naon 3 jam bari hareudang ngajarok di dieu aya deuk neangan kagoreng di imah we katuh jadi ukur hayang ningali tak kieu tah sadil atuh da ya Allah atasan sakitu nu kapihatur Bapak sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggal nu dipamri hampur anu katada mudah-mudahan yayasan khususna yatim piatu sing nanjeur malahan ieu teh pukulan telak pikeun urang sakabehna hayu urang sengsarkeun harta jeung banda urang naon da moal dibawa ka akhirat Pak justru anu dititipkeun ku Nabi teh ieu yatim piatu nu dititipkeun ku Nabi teh kitu keur ngomean awak urang salat urang meda kurang bale zakat urang ari Ramadan tahajud urang ge ari hayang baca Quran oge teu pati unggal poe ieu keur namalan dosa teh geuning anak yatim matak mulyakeun si yatim aluskeun si yatim luhurkeun darajat si yatim naon sababna Nabi ge yatim leres di jero kandungan maut ramana Abdullah gubrag kadunya ngantunkeun ibuna Siti Aminah ternyata Nabi teh yatim kunaon Allah ngayatimkeun Nabi sabab Allah berkehendak Nabi dipilih jadi Nabi jadi Rasul teu meunang dididik ku jelema tapi Nabi kudu dididik ku Allah langsung sehingga Nabi cerdas sanajan teu sakola Nabi pinter sanajan teu masantren sabab nu ngadidikna adalah Allah kuring mah bodoh lantaran kuring dididik ku dosen jelema kuring jelema mata hasilna teh gewe boloon Pak tapi Nabi cerdasna luar biasa nah sabab nu ngadidik adalah Allah matak tong sombong peda masantren luhur tong sombong peda sekolah luhur nu sapanjang nu ngadidik jelema urang jelema nu ngadidik jelema pasti bakal aya kakurangan palingan Nabi henteu kurang dan nu ngadidik nage Gusti tah gitu atuh saingan Nabi disebut ummiyin teh cenah cek bahasa bapa mah bodoh bahasa kuring mah lain bodoh tapi Nabi teh ummiyin teh pan teu bisa nulis teu bisa maca hakikatna mah lain teu bisa nulis lain teu bisa maca tapi Nabi teu kudu nulis jeung teu kudu maca jelema nu teu kudu nulis jelema nu teu kudu maca berarti geus palinter matak di dieu ge mustami eueuh nu nulis eueuh nu maca palinter anjir
saking gue pinter bubar ti dia katalar kabehanana aduh nu nulis ya nu maca berarti palinter umeyin teu bisa nulis teu bisa maca maknya aya nabi teu bisa nulis teu bisa maca teu mungkin bisa nerjemahkeun Quran atuh bro bener ya nabi teh lain teu bisa maca teu bisa nulis ngan nabi mah teu kudu maca teu kudu nulis sabab nu dibacana wahyu nu ditulis ge wahyu berarti sumberna ti Gusti teu urang mah kudu nulis kudu maca da boloho bener pak nggak sana capek ya ayo tadi dia kaji anyur seberapa jam berapa 2 oh telo oh bener kaburu lah kaburu bapak hapunten abdinya besi datang ka DT kurang tata titi duduga prayoga kurang sopan santun teu biasana jeung teu ilahar jeung urang Karawang heuh da adat Bandung kieu adat Karawang pasti beda heuh urang teu urang silih adatkeun masing-masing na banyak hapunten abdi ibu hapunten kasadayana moga-moga urang dikumpulkeun ku Allah engke dina alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kalawan kumpul anu pinuh ku rahmat jeung pitulungna atuh ka ketua yayasan moga-moga dipaparin kasehatan kajag-jagan parek milik deket rezeki anggang balai urang silih doakeun sanajan urang tika anggangan sabab urang umat Nabi Muhammad muga-muga meunang sapaati mantena bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampuran ketada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.